si Adul aduh. Bos Ocid maknya Asep rek wae kitu hirupnya. Sugan gitu aya naon gitunya anu bisa ngasilkeun duit. Hayang gawe anu mernah tumanina. Genah meureun kanu hatena ge. Jadi preman wae kumahanya. Duh. Ngeunah kieu gerean kieu wayah kieu. Ya Allah, kumaha carananya? Hayang gitu. Boga penghasilan anu menjulang gitu. Jeung si Eno ka mana deui nya? Is neneangan sababaraha poe. Kuat ka teu panggih-panggih jeung Cen Eno, si Denok. Hai, cigah jawara euy. Pedo itu dia mah. Kek. Bade ka mana, Kang? Cigah nu rusuh kitu. Dewek mah lain siga nu rusuh, eukeur neangan tanah. Jeung neangan nu ngaranna si Eri. Bari neangan jelema anu bisa ngolo warga supaya bisa ngajarual tanahna ka dewek. Kak beneran atuh ieu mah. Soalna lamun aya nu ngalewat ka dieu kudu mere japrem alias duit. Akang pasti loba duit. Gampang urusan duit jeung dewek mah. Moal kokotak urusan duit mah. Si lain hayang duit. Komo atuh eta nu dipiharap ku dewek teh duit. Oh, si lain teh jadi butuh duit. Gampang jeung dewek mau urusan duit mah. Malah bisa leuwih gede ieu duit asal si lain bisa ngagaweanana. Gampang. Emang ngagawean naon, Kang? Bisi si lain henteu apal tah dewek teh anu ngaranna Juragan Aceng teh. Dewek teh pan butuh tanah anu salega-legana teh. Bila perlu tuh jeung gunung itu ge beuli. Oh, Juragan Aceng. Terus dewek kudu kumaha gawena? Jeung aturanna kudu kumaha? Gampang urusan digawena mah. Si lain tinggal bisa ngarayu warga masyarakat nu aya di dieu supaya tanahna dijual ka dewek. Engke si lain bisa jadi makelar 20% keur si lain. Oh, gitu. Dewek satuju. Iraha dewek kudu ngagaweanana? Dewek teu butuh waktu lila-lila. Ti ayeuna keneh si lain pek geura digawe. Ngameh gancang si lain boga duit. Dewek mah siap wae juragan ayeuna keneh oge. Tapi dinu kendalana dewek kurang yakin saacan aya DP alias duit. Gampang jeung dewek mah. Si lain tok kudu ngaragukeun ka dewek lain ge dewek juragan atuh. Ari teu loba mah teu disiapkeun jeung DP-na mah. Nah, urusan DP kiwari keneh ge ku dewek dibere si lain. Nu kieu naon? Cik, nu kieu naon ceuk si lain. Sok ta ayeuna si lain masih arek jeung 20% ge ku aing dibikeun asal aya bukti gawena. Entong keung jeung juragan mah urusan DP mah. Yeuh, si lain supaya semangat gawena. DP teh aing ye. Nah. Teh heula.
Nah memang siap si lain ngagawean anak. Siap atuh. Ari siap mah. Kadek sing bukti. Yeuh. Siap atuh. Alus. Sok enak keneh. Si lain buktikeun gawe si lain ka juragan. Lamun bisa bari teangan nu ngaranna si Erik. Siap wae jeung Asep mah. Moal teu aya nu siap. Nu penting mah ieu duit. Alus atuh. Di daguan ku dewek informasina. Dewek rek kahareup heula. Juragan Aceng. 100.000 karek panggih oge geus mere persenan. Komo lamun jadi Asep gawe jeung juragan Aceng cigah nama 20% teh leuwih ti 10 juta eta duit. Asep cigahna bisa kawin jeung si Denok. Soalna Asep pasti bakal boga duit. Lumayan umah. Sinyang sang tukang seng katang si liang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka sinyang sang cang cingcong sinyang sang jadi nepsong neneangan si cengli kacang. Tah ieu jigana cocok jelema teh keur ngagawean program juragan. Naon Kang? Nah, Akang teh bisa ningali. Bisa tuh, kan boga panon. Nah, atuh bet nanya, kan katingali dewek meureun keur naon? Kalem atuh. Tong Kang ngamak bisi darah tinggi. Nu penting mah aya jat prem heula sesuai jeung dewek. Kieu we. Dewek rek mere gawean ka si laing. Daek teu? Juragan dewek butuh tanah di kampung ieu. Tah si laing bisa teu ngolo warga sinah ngajual tanah di kampung ieu. Oh, butuh tanah. Kaharti teu ya. Masalah ngolo warga mah gampang. Nu penting mah aya jat prem heula sesuai jeung dewek. Pokona si laing menang 20% tinu pembelian tanah. Cukup teu sakitu? Lumayan oge ya. Serius ya teh? Serius atuh. Emang beget dewek katingal ngebohong? Kieu we Kang. Dewek minta tanda jadi. Amun emang bener Akang rek kerja sama jeung dewek. DP maksudna? Nya heueuh DP atuh. Supaya dewek yakin yen ieu teh kerja sama. Tah. Iya anggap we keur uang jalan si laing. Ngan omat. Poe ayeuna kudu aya kabar alus keur dewek nepikeun ka juragan. Gampang. Ku dewek poe ayeuna keneh digawean. Jang aya kabar ka Akang. Nya geus. Dewek rek laporan heula ka juragan. Ieu nomor telepon dewek. Siap Kang. Nyawa aya kabar ti dewek. Halus. Lumayan oge ya proyek. Menang bati 20%. Sugauna menang puluhan juta. Kudu beunang ya proyek. Amun henteu urang mau bisa kawin. Ari Abah kamana wae di pilarian teu aya. Biasa pan Abah teh keur neangan tanah. Bari jeung si Erik nepi ka ayeuna can kapanggih wae. Ari eneng rek ka mana? Bade ameng Abah, atuh da karesel di bumi oge, biasnya. Heuh, pek bae ari rek ulin. Ngan Abah mi HP hati-hati di jalan. Ayeuna mah loba pemuda teh barara gajul. Abah melang. Nya Abah. Dan dia teh atuh tos ageng mun siga ka budak alit wae. Nya jig atuh. Hati-hati di jalannya.
mah saya. Rada hade ieu imah teh. Mun kieu carana mah kudu kabeuli ku dewek oge ieu imah teh. Sugan we si Asep tu dititah ku dewek teh bisa menangkeun eta imah. Juragan. Aduh, ari si Laing kemana wae, Rik? Ari juragan. An abdi teh minaran jalmi. Tah, kabeneran pisan. Tadi aya jalmina. Oh, geus dititah ku si Laing jelemana? Nya parantos satu juragan, pokona mah aman. Malahan tos depean. Anu sakumaha parentah ti juragan. Alus. Ngan dewek mah euy. Aya hiji ganyelan. Dewek kamari Rik. Papangih jeung hiji jelema. Anu rek ngahalang-halang dewek. Tah, lamun bisa mah eta jelema singkirkeun weh ku si Laing Rik jeung babaturan si Laing. Kala juragan. Saha eta jalmana nu wani-wani ngahalangan maksud juragan? Justru eta Rik. Anu penting eta jelema kudu bisa disingkirkeun we. Ngameh teu ngahalang-halang kana maksud juragan. Ciri-cirina kumaha juragan? Ari ciri-cirina mah Rik. Juragan nempo saliwat harita make topi, make jaket, make kacamata Rik. Eta jelema ciri-cirina. Siap juragan. Pokona mah terang beres we eta jelema. Halus. Omat. Kudu bisa beres ku si Laing Rik. Dewek rek balik heula. Haus teu kuat dewek. Jaket, topi, kacamata. Sinyang sang tukang seng datang asili yang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka sinyang sang cang cingcong sinyang sang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebek. Duh, kemana nya? Aning butuh duit kieu. Sekirana mun aya norek meuli tanah, rek dijual tanah sekalian. Ya Allah, Gusti, kumaha ieu nya? Si Neng Nadia eta teh geus badag deui budak teh. Neng. Teh Kokom. Ka dieu Neng, sindang heula. Terus kan itu Neng Nadia teh ya? Ya Allah, katu kaling lap teh. Meni geulis. Mohon teh, si teteh mah bisa wae. Bade ka mana atuh Neng, menyelira wae. Bade ameng we atuh teh. Pantas lami teu ngurilingan kampung ieu. Pami teteh nuju naon? Puguh bararingung teteh maneng. Saprak bapana Neng Siti tak aya teh ninggalkeun hutang. Lieur. Euleuh, emang ka mana kitu teh? Nah teu terang kitu. Pan teteh tetes papirak. Ayeuna teh teteh ngaranda. Yang ninggalkeun hutang si borokokok teh. Oh, teh Kokom teh randa atau sabar alami teh?
Ayah meureun 4 bulan setengahan lah neng. Nganya gitu, teteh teh jadi pusing gitunya. Kedah muntang kasaha, minta tulung kasaha. Nuti ditu nuti dieu nararagi, nuti bang lah, koperasi lah. Pusing teteh, gaduh sih tanah. Ya, bade diical lah gitu. Pamit ya sama. Eleh, dedeh teuing. Kek. Kan si Abah teh nuju milarian tanah. Pami bade kasih Abah we atuh teh. Tuh gening, kalau resan pisan neng hari kitu mah. Yang sok atuh dibantosan ku neng. Ngarah teteh tiasa ngaical eta tanah. Terus tiasa bayaran hutang teh si borok kokok. Dieur teteh teh ka sirahna. Ya Allah. Muhun teh kantun kasih Abah we, ke kuna dia dibantosan dipangwartoskeun kasih Abah. Alhamdulillah atuh aya kitu mah neng. Nuhun pisan nya neng geus ya. Muhun teh. Iraha atuh yuk urang pendakan si Abah. Ke atuh abi wartos heula teh kasih Abahna. Mah, ieu teh Nadia teh ya. ai Siti tos di mana atuh geulis? Apaan tos latihan atuh mah? Teh Nadia asa beuki geulisnya mah. Hatur nuhun Neng Siti. Neng Siti ge sami geulis. Ek teh geulis kumaha atuh Siti? Atuh da Neng Nadia mah kaurus meureunnan teu cara maneh. Bapak ge ditinggalkeun. Angger si mama mah kasih bapa we kali-kali mah atuh tong ngomongkeun si bapa mah. Atos atuh teh, atos. Heueuh si mama mah da kabisa teh ngomongkeun wae si bapa. Tong raribut wae. Kumaha eta tanah teh? Bade ayeuna wae ka si Abah? Nya atuh teh, panan Nadia ayeuna bade uih. Engke ku Nadia diwartoskeun ka si Abah, piwarang ka dieu si Abahna. Tah gitu atuh Neng, alhamdulillah pisan atuh nuhun nya Neng nya. Terus teu geulis teh meni bagur deui. Aduh ya Allah. Mangga atuh teh, dikantun heula Teh Kokom Neng Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng geulis. Naon ari mama rek ngical tanah? Nya rek jual tanah teh jeung bayaran hutang bapak maneh. Sinyang sang tukang seng datang Action. siang hong boga kabogo Dewek mah siap wae ira-ira oge. si ceng Ah, lika dewek ayeuna keneh oge. Bye. puji Ah, bejakeun kasihnya Serius atuh. Emang dewe. cang cincong sinyang sang jadi nepsong nenean Iya, we, Kang. Mun emang bener. Dewek minta DP we. Soalnya ieu ikatanna Allah haji. Action. Si ceng li Nya Abah. si ceng li sieun laporan Action. kasih teh Ya, atas satu juragan. Pokoknya mah aman. Aduh, Kibra. neangan taejin yang sang galus di walungan. Cang cincong cang cincong 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 cang. Cang cincong cang cincong cang cincong cincong cang. Cang cincong cang cincong cang cincong cincong cang. Si Abah teh Cang nuju cincong milarian cang cincong cang cincong cincong cang. Lagu dongeng asal ti negeri